Geuning ayeuna mah ngomong teh teu meunang sembarangan nya, kudu aya tata bahasana. Urang ngomong jeung saha kudu dibedakeun, kumaha ngomong ka budak, kumaha ngomong jeung nu sapantar, jeung kumaha ngomong jeung anu saluhureun urang umurna. Kudu diatur eta teh, teu meunang sembarangan. Contohna kamari si Dewala, apal si Dewala anu irungna panjang, tah eta teh pan adi dewek eta teh si Dewala teh. Da dewek mah ngaranna ka dulur, ngaranna ka adi. Harita si Dewala teh nyebut maneh ka kaula. Meureun teu pantes eta teh da si Dewala teh adi. Keur ngomong ka lanceuk, manehna nyebut maneh, si Dewala nyebut maneh ka dewek. Teu ngambek dewek mah, da ngaranna ge jeung dulur ieu deui ka adi. Si Dewala nyebut maneh ka kaula. Keun bae. Tapi kan beda kumaha urang ngomong jeung batur. Lamun ngomong ka budak kudu leuleus, kecuali ngomong jeung nu sapantaran. Erek sia anjing goblok kumaha wae ge da jeung sapantaran. Tapi lamun ngomong jeung nu saluhureun komo deui, jeung nu beunghar, nu berpangkat, anu boga sagalana, ngaranna loba harta loba banda, bro di juru ngalayah di tengah imah. Tong sembarangan omat, dan nu kitu mah sok beda. Lamun disebut teh kuduna teh aden, juragan, obos, nya agan gitu. Kudu kitu ngobrol kanu kos kitu mah. Urang kudu bisa ngajaga omongan urang. Teu meunang nyebut maneh bisi kasinggung. Da manehna mah di luhureun urang. Teu meunang misalkan urang nyebut maneh gitu, kasinggung manehna mah. Kecuali jeung dewek mah bebas. Rek ngomong kumaha ge. Kitu lur. Nya eling ieu omat. Titip ye ti dewek nya ka haranjeun, anjeun da anjeun. Maneh. Mun ngomong teh kudu dijaga. Nya. Tos sakitu wae ti dewek nya. Kade ulah ngomong maneh. Bisi anu kasinggung. Nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.